Etana palebah etana gatel ulah sekali kadinya lah. Ya gitu ya. Sayang kali ini gembira. Semoga kabohon sana aja nah. Can. Reku urang ya, urang mah boga kabogoh teh 5. Tapi bisa diatur. Ya Allah, nyandung berarti. Lain masalah nyandung kan misalnya malam Minggu jam sakieu nu hijina jam sakieu nu hiji diatur. Ya Allah. Nah tiba-tiba datang kabeh teh. Waduh, suasana adenana. Ya Allah. Daripada nu kieu jeung nu kieu mah bararaki. Ya Allah. Yang ngobrok. Henteu. Yang ngobrok teh. Ari barok teh JM. Teu payu. Tapi mau ayeuna daekeun mah hayang lah. Asal dulu engos cenah begina. Kan pensiunan. Masalah pensiunan deh. Hayang duda anakan henteu. Hayang duda anakan henteu. Da di mana-mana ge mun neangan duda anakan teh moal aya. Hatiku. Iya bener. Lamun rangda anakan, kami bae ge rangda boga anak kedua. Bener. Ya. Pinter ya pinter. Lamun cenah ge neangan duda anakan, moal aya. Ieu mah neanganna duda pensiunan nu teu gaduh istri tah kitu. Teteh, mari tanya tuh tadi bisa nanya tuh bisa jawab. Mah iya. Belum apa sok komen atuh kumaha. Cita-cita hayang naon? Sok komen. Terus si bayar si teteh mah. Hayang naon? Hayang kawin baru kan Hayang kawin tuh hayang kan nu model kumaha. nya nu gagah kitu. Gola dula ieu. Tah. Duda sana kita dudanya duda rek duda rek lego ge. Ari teu bisa nu itu mah. Bukan itu bisa. Ari cenah ke padu mulai ngomong urang mah padu ngomong teh. Ari teu bisa mah kita jetu. Ya bener nyerang kieu bae mah pensiunan nu duda bager. Ayo. Ayo silah ngaduda geus sabaraha taun ya. Heeh. Geus hayang ya geus hayang kawin asana teh. Sugan. Lain kira-kira sugan-sugan aya jeueulan kitu di daerah itu sugan. Heeh. Geus lila ya. Geus lilanya atuh sarua urang ge da geus lila atuh. Sarua bae. Geus puguh urang geus hayang. Mana urang ulin di dieu ge ya. Sampai neangan ya. Nah, neangan kitulah istilahna jang batur hirup gitu dah. Da geus lila urang kan lelengohannya geus hayang kawin gitu. Sugan urang di dieu mah aya nu iyalah, aya nu nyantel gitu nya. Sugan ke aya nu ngaliwat. Sugan di dieu cocok gitu nya. Aya jodoh mati mana bae nya. Eta. Dan nu ngaliwat nyari jodoh mah jadi. Iya. Urang kan kajian ieu kudu ikhtiarnya. Kajian jodoh cenah geus aya nu ngatur gitu kan ari ikhtiar mah kudu. Mangkana urang di dieu teh sugan aya jodoh di dieu gitu.
dan numpang mah geuning di dieu teh ramenya. Rame da desa atas sugan teh aya nu ngaliwat. Sugan aya nu herang ka dieu anu naon. Orangnya Urang nanya-nanya lah kitu nya ngawanikeun diri. Iya itu ngaran teh tuh suami tah. Terus lami abdi teh. Terus lami pisan ieu teh manawi abdi ameng ka dieu teh. Sugan da aya duda lah nu kacantul ku abdi da abdi ge terus hoyong rumah tanggi wiosting abdi sesepuh ge nya. Supados aya nu ngarencangan, ari kan nyalira teu aya nu ngarencangan, teu aya nu kumaha lah sanes kanu sanesna masana mah saling kaulaan gitu. Sugan bae amengan ka sumur tujuh teh aya we nu nyantol gitu. Emang tuh sabaraha tahun gitu. Teu acan tahunan kirang langkung mamanginten 2 bulan ting 3 bulan gitu nya. Teu acan tahunan mah manawi bingung abdi teh da teu biasa dikantunkeun nya. Gitu cek teh. Nya eta mah masih haneut keneh atuh itu, kebul-kebul jiga sangu nu pulen teh, ngebul keneh. Ohon sanes ku kalengitan kituna. Ya intina mah butuh lah kanggo wengi cek teh barudak urang mah garateul cenah kitu. Ya Allah, itu gini aya lalaki duanya ngarendeng. Ya Allah, keur naraha itu nya. Bang sampeurkeun yuk. Oh, iya tah. Terus gane sampeurkeun padu ngomong sampeurkeun. Ari jadi rangda teh hayang nyampeurkeun lalaki teh ulah make baju balapan, salana ka ditu, baju ka dieu, rok ka ditu. Tobat ani ari ngadelu lalaki mah maneh hejo. Rangda linglung kemikiran salaki ari rangda teu boga salaki Aya aya nu pikiran. Jadi linglung boro-boro ngurus baju. Pokoknya mah itu aya lalaki. Arek aya lalaki rek hanteu moal milih nu besan kieu. Ya Allah, Aya milih kieu rapi. dihina. Lempok kami tuh manis seksi. Goyang. Manis. Lu banget ya ya. Buat nyampeurkeun lalaki. Sok itu aya wewe geuning lobaan. Geuning mah we karerang deui, karempol deui. Kumaha ieu urang? Kulineun tah. Ka ditu sampeurkeun, tanya, nanya-nanya gitu. Siga nama sarua jeung urang parebutuna ieu. Ayolah siap urang hotel-hotel. Tapi memang jalan yang kami murah sih udah pakaian juga gendawo. Udah kumaha irang galinglung mah kieu, bari kumaha. Nama kaset, hiji nama tel. Oh, Gusti Allah. Duka tah. Nu mana ya milihna? Neng bade kamarana ieu teh. Bade amengan jalan-jalan. Nuju naon di dieu, Oh biasa Neng, nuju milarian anu herang di dieu teh, sugan aya nu nyantol gitu ka si Aa. Ieu model abdi kataksireun teh mana herang. Piraku teuing ayeuna nu kapakanan balapan juga mobil balapan kudu kenaksir ka kieu mah. Sabenerna nuju naon sih? Ieu mah aduh matching, ieu mah rada kurang. Nuju naon sabenerna si A? Biasa bae nuju anak amengan ya ngadem di dieu sabae milari pijodoheun Neng. Oh si A teh nuju milarian pijodoheun. Tah ieu abdi rangda haneut kebul-kebul. Tu abdi ngabantun rerencangan duaan rangda. Mangga milih aya nu tahun 70-an, aya nu tahun aya nu gadis 75 tahun aya. Gadis baheula. Ieu nu matching mah ieu seksi. Sok milih mah nu mana bae Aa. Ieu ka dieu ya. Ieu ka dieu, ieu ka kami pangkolotna ieu. Pangkolot rekna da pakaian teh juga kuda zebra hayang bae teh heula. Kumaha irang galinglung mah kieu. Ya ulah dilinglung-linglung atuh tuh milih. Tapi mudah-mudahan moal milih si Teteh, milihna kanu banter. Tah, geuning nyaho nya aya nu geulis jeung henteu mah. Geulis ieu lah. Iya. Makana lamun ulin deui jeung urang si Teteh make baju nu rapih nya. Insyaallah eta teh linglung mah. Ya, ieu mah masih rangda linglung. Heuh, ieu mah da pakaianna aduh juga kuda zebra ka ditu. Ieu nuju naon ieu di dieu. Tah, ieu abi model abi sakieu kataksir teh ya nini kieu bari jeung linglung kataksir teh ya. Tah, sok cobe nyarios kataksir teh kinten-kinten ieu abi. Astagfirullahaladzim. Ieu mah luar biasa. Luar dari biasa. Subhanallah, mangpai mah benar-benar menggiurkan. Geus macam orang malah, umpanya.
Ya orang lebih ngora kapilih teh ya. Kayak di pariksa lah. Tiga nama ya mah. Yang mah tiga nama rada telaskan. Sok rada telaskan mah sok. Tiga nama euy. Bukan meureun sakalnya. Bener. Eleh geuning. Ku si Dori, ku si Inayah, ku si Wati. Ulah keleh saingan hayu urang ka ditu nempo tuh aya duda duaan tuh di ditu. Hayu. Hayu atuh ka ditu. Sugan bae urang kapilih. Kan komo kami manggis gara ratel. Ayo atuh urang ka ditu yuk. Kan kapilih aya duda cenah nya. Sabaraha urang dudana? Ka dieu urang hayu manangkat ayo. Hayu mangkat. Hayu. Sugan bae teh urang ka Sok itu aya deui bae itu. Jika nama itu marangna tahun 60-an jika nama. Namanya. Iya. Jeduk. Tapi gitu nah tahun 45 kan zaman orang merdekanya. Tapi merdeka orang. Tapi ngomong-ngomong jenuh teuing awewe nya di dieu. Nu kapilih mah hiji meureun lain. Nah hiji. Aku kabeh. Maksudna kalau pilihun gitu. Itu bener halus. Ye ayeuna mah Dori, Inayah, Wati. Kayak urang heulaannya hitung kontes ieu teh. Kan ituna cuma 2, yeuna jamanna sampai 5-an. Teh heula nya urang heulaan. teu meunang da. Teh urang heulaan. Terus wayahna caricingnya irek tahun 45 erek ka ditu. Sugan bae meunang. Dari tahun 45 mapan merdeka nya. Geus caricingnya. Geus pokona mah urang nyampeurkeun ieu rambut dudanya. Paling nok Dori yang Oh gitu geus kajen penting mah paheula-heula meunang we paheula meunangnya. Mana nu kapilih gitu. Ya suka urang ka ditu. Ayo tuh. Ini orang api-api jual mahal, sanajan orang butuh kayaknya. Soalnya macam ada jenukannya. Penting mereka opat 570 nu penting orang bisa kuku. Udah main nama jenukan orang duaan. Orang jual mahal we lah gitu. Halayan Asmanu Agung anu sifat Rahman Rahim anu welas kemalukna lain sok itu suaranya teh jigana teh ngeunaheun namun beda merdunya jigana teh maktak nunutan mengadangakeun teh ya bisa mepende urang beurnya lamun saret bisa tibra meureunnya lamun dia hidung itu di kamana nama jigana bisa ditepende namanya sampeurkeun yuk ka ditu yuk sampeurkeun dalkeun tungkusan rasa sarepena hirup puri sejan nuturkeun piwuruh kawiatan ku pribumi ngagentos ibu ramana heulakeun panganten istri anu geulis kembang soca tekanan berang jeung peuting kakaroge kedah tumut mi pangeran lahir batin tumut sugri parentana singkiran sungkan sukiki pepeje arek ngabantah bisi kasih baka badi sok ieu mah jeung wing bala wing asa ditepende asa tibra sareke jeung yo teu bisa tuh da urang hayang teu bisa kumaha atuh jangke gantian ku kami bayi mah lain wing butuh nu kieu ye pokona mah kami disaruah hayang nyaan sarena ge ye jeung urang bae nya nengnya tong jeung 5 urangna doa urang bae dalam maki itu jung nangtung asa lalanjung lempang asa ngalong kewang milari duda nu tandang sugan jadi kasih jung nangtung asa lalanjung lempang asa ngalong kewang milari duda nu tandang sugan aya na jodona rumaos abdi linglung rang daker
mikiran abah. Aya suara nu nembang deui ditu teh. Belum deui juga nang. Suarana alus deui bae tah. Sarua alusnya suara namanya. Sabar Kumaha tah? Samberin ka ditu. Ari ieu si Neng. Oh, nyangkenan gampang hiji mah. Tadi tuh heula. Nya ayo atuh yuk, yuk ditempo yuk. Ke orang ka ditu yuk. Saya sampeurkeun yuk. Kela. Nah, Neng. Iya kumaha. Karena tadi rek milih orang ayeuna aya ningali kejen. Jadi rek kumaha ieu na. Jadi mata keder. Jadi kieu Neng nya. Ieu kan duaannya. Itu aya nu keur nembang kayak urang ka ditu heula sok deung. Saya ka dieu deui kitu. Kira hiji keduaan mah. Oh kitu sugan ya sok atuh. Tapi kurang nangkena kudu dipilihnya. Lain dia suarana mana merdu pisan. Harus suarana he, Neng. Itu aduh. Nang ke tahun sabaraha lahir atuh itu? Tahun 45. Tapi suarana halusnya merdeka. Lain. Aduh, kami kajimbul. Lain dari 45 teh ingat merdeka cok. Tahun 45 teh kemerdekaan gitu. Tapi suarana halus he. Berarti ya seneng merdeka gitu suarana halus merdu gitu. Ayo, Pe. Cuma, itu halusnya. Iya, suaranya tuh. Iya, Bang. Oh, Yang bisa tuh. yang kemana? Yang geus atuh. Urang itu teu nana mangpa nu kita di hewan. Karena adil ning suten. Tah siteun bae. Karena adil. Kaeunam sok sitan, seten. Jadi kurang eleh itu 45. Makana urang bisa ngahariring. Sok urang mah ngahariring. Lamun urang ngahariring mah kete lalaki itu teh nyampeurkeun. Geus teu kudu ngahariring sagala. Ulah hutan batur. Ayeuna mah sok ayeuna mah urang sok contohkeun ka ditu teu susah ngahariringnya. Soalna kieu emang ngahariring. Tengikeun ari duda mah angin sepoi aya nu ngahariring teh jadi asa dipepende. Icih ngarti sajen itu mah nu tahun 45 bae nu ngahariring mah nya. Urang mah da kieu urang mah nu ngorang teu bisa. Kieu dengekeun kieu atuh. Ka mana jalan Kalembang? Ka kaler ka tujo bulan. Sanajan raga paanggang geuningan masih neangan duda beunghar kitu teu urang mah ada teu bisa urang mah kaji teu bisa urang mah kamir ngahariring mah teu mah ayeuna mah mangga nyaranyi urang mah teh nyanyi ge da di Sunda ngahariring ngawih lain nyanyi urang mah nya pokona mah ngabeng bat lalaki urang mah nyawat lewat banyak pas Sok ayeuna mah sok supaya kasaksian Sultan sok dalek panggil si itu supaya kasaksian ku si Nayah di situ. Oh, bawa ka dieu. Nya atuh. Bawa disaksian keduaan urang Sultan. Tah kitu. Nya tuh kayak kurang di ieu di Tona. Sok. Neng anu geulis kabogoh AA anu panggeulis nasa Jawa Barat ayeuna urang ka ditu yeuh si urang nyaksian urang nyuang pesutem ieu kan keur dieukeun keur dilombakeun gitu supaya kasaksian lah supaya saha nu urang nu milih saha milih sahana gitu yuk urang ka ditu yuk kan ka ieu ka Inayah ayo Inayah yuk Sultan Zakar. Tapi Sultan nak ieu aya nama. 3 kali lamun geus menang 3 kali berarti menang. Ya. 3 kali menang bebas milih gitu. Menang bebas milih. Nu eleh di sana. Urang Sultan 3 kali. Lamun menang 3 kali panggeulana kok milih teu lah nya. Siap mulai. Ayo. 1 2 3. 2 3. Bedo. Tuh 2 3. Menang. Hiji. 1 2 3. Bedo. Tuh 2 3. Nang wing. Menang. Iya alhamdulillah. Menang 2 kalinya. Ya, Oh insyaallah. Ayo kira kalau gitu. Ah gitu deh lah. Tuh 2 3. Aduh ini. Oh sini wing. Ini kan videonya. Tuh 2 3. Bedo. Tuh 2 3. Bedo. Tuh 2. Ayo berdoa kayak gini. Wah, ikan kesal. Do,
2, 3. Menang. Kilo. Bang, Jadi orang nu gua milih mah masalah. Heeh. Ting masa sana wae kajeun. Neng itu, orang kan Suten tadi menangnya. Jadi orang tarik milih. Ya. Kira-kira Neng itu masih kuat ente ya? Kuat atuh mangsi kuat naon aya. Kuatna kuat kumahana maksudna teh. Nya kuat yeuna tuh kan orang teh rek hiji, nya kuat kuku. Ari kuku mah insyaallah plah kadal ge kuku pasti na kuat atuh. Insyaallah kuat. Oh gitu. Nya, Benar. Bener. Sabaraha kali kuatna? Sabaraha kali we hoyongna diladenan gitu. Gitu. Masalah kuku Aduh, mah. bener nantang ieu mah ya. Iya bener. Heeh. Nah ya, orang tadi kesulitan kan menangnya, kan suruh milih. Jadi nu menang mah bebas milihnya. Erek nang Inaya, erek nang itu gitunya. Tapi arek nanya ya, kira-kira kuat keneh teh ya. Kuat naon tah? Kuat naon? Ya biasa bae tuh hari makan kudu kuat gitu. Kuat kuku. Oh, ari kuku-kuku mah teu kuat, Ah. mundingan kuat. Uh-oh. Mundingan mah kuku-kuku mah teu kuat atuh sepuh kitu Itunya. tah. Mohon. Tah. Oh, itu jawabanana. Jujur abdi mah Hmm. tah kitu. Datu sepuh. Gitu Ari nya. mundingan mangga kuku-kuku mah teu tiasa. Tapi memundingan kumaha? Oh, tidak. Yang urang nang lamun jero teh diangkat. Oh, gitu. Jamu. Oh, nya teh nya geus kita kitu mah. Ya, Nang itu, gitu abdi mah ari ngaduda mah teu Islami. Tah hayang terang nang itu teh ngarang dana teh teu Islami teh acan gitu. Antos nya kira-kira tadi teh sebenarnya 3 bulan 4 bulanan teh. Gitulah tacan lami pisan teh acan gitu. Terus itu kunaon sugan mah bari hayang kumaha ieu na. Nama saya teh hoyong terang, Mohon. jangan sabar alami gitu, ada di makarohan teh Islami gitu. Mohon. Ya sugan ngajodoh gitu dah. Ari abdi teh parantos Sultan sareng Mang Ucok, Mohon. nang abdi mah nu elehna. Mohon. Berarti abdi mah sesa Mang Ucok, pilihan Mang Ucok gitu. Mohon. Sugan aya jodoh sareng abdi gitu. Gitunya. Gitu, Mohon, teh, mohon. gitu. Mohon atuh. Ada nyontong hawatos biostos dan lami ge tacan lami pisan sih. Gitu. Intinya mah saling membutuhkan gitunya. Gitu. Emang nang itu butuh naon ya teh? Nya butuh sagalana kukuk nalah itu dan ini dah. Oh. Namina jalmi rumah tangga pasti kan saling membutuhkan dina segala hal kita makan nama. Ari tos urang tos kesepakatan mah. Ieu mah abdi mah bade sabae, nu penting mah nya tujuan abdi mah kitu gitu. Nang itu anu geulis anu montok. Hapunten ieu teh naros, nang teh ngaranda teh Islami. Bangsa tos 4 tahun langkung gitu tah. Aduh, tos rangkopat langkung mah atuh tos ramat. Aduh, pasti atuh ramatan pasti gitu tah. Ada kumaha nya urang teh. Tapi masih kiat sana memundingan mana? Nya teu kiat ge dikiat-kiatkeun aya tos aya mah kitu jodona gitu. Pasti diusahakeun gitu tah. Kewajibannya. Nya mohon atuh mohon. Mohon Kan saya. ari abdi teh rang dalinglung jadi milari anu senengeun gitu. Mohon saya. Saya nak kieu kan dadak geus nanya keduaan. Ini sarua geus nanya keduaan. Nya. Nah, lain kembali deui ka dewek, soalnya dewek nu meunang, dewek nu kabasa milih. Heeh. Sayeuna dewek keur milih nu mana we mah kamari bae. Nya urang kita digeus nanya kitu nya. Nu serak anu hate urang teh, urang mah arek milih nu itu bae. Anu nu Neng itu tah. Neng itu geus urang milih eta bae dah. Nya. Heeh. Nyamuk berarti euy sesat pemilihan. Jadi deal. Deal, Dealnya, guys. Nah, deal. Deal. Yo. Itu. Neng jangan amangan ka ditu, da dipilihnya. Wah, neng pangkat teu yo. Ayo amangannya teh yo. Nah, urang ka ditu nya neng. Urang uang ibaknya. Mohon. Teh ku adi ibakan neng neng. Oh kitunya. Emang asiap nih bakat neng. Oh tuh siap Gitu. atuh. Ya sok atuh. Oke. Oke. Oke deh kalau begitu. Ayo. Ayo sayang, orang edit ke sana. Sok ya. Aduh, ya Allah, ini mau kemana? Jalan-jalan sayang, kita ke sana. Naik ke tonggo. Ya Allah, Gusti. Aya kieu nya. Bari teh randalinglung, bade disirepkeun diantengkeun ku duda. Ya Allah, Gusti. Urang kebahagiakeun deui. Heeh, ya Allah.
itu tempo si Ucok jeung si Itonya si Empe jeung si Inayah masa urang eleh nu sakieu bahenolna yeuh ayeuna mah urang masa nu tahun 45 nya ngalahkeun anu tahun 70-an geus teu mungkin ayeuna mah urang cuang ka ditu yuk ngalahkeun mangga meleh Tuh temponeng pemandangan endahnya cantik. Oh sakieu tegerna alami seperti wajah neng cantik. Tuh nya tempo. Mun di dieu mah betah lah nya. Mohon gitu. Loba di dieu nu kadarieu saking kuresepna di dieu. Tempo pemandangan da arenda gitu. Betahnya aya di dieu teh nya. Makanya di neng di ajak ka dieu supaya betah gitu. Mohon gitu mohon. Ucap. Ari maneh janji ka urang kumaha? Harita janji ka urang, majarana erek ngawin urang, ayeuna geuning bobogohan deui jeung nu batur. Iraha urang Pokona mah ayeuna mah kudu tanggung jawab di dinya. Ayeuna mah geura kawin urang teu bisa. Masa urang ieu eta menu tahun 45 urang nu ngora milih nu eta. Pokona mah hayu urang, tuh hayu urang ka ditu. Ayeuna mah tanggung jawab. Amandian urang dan di urang. Pokona mah ayeuna teh manehna janji ka urang. Oh gitu. Nya tadina Urang janji. Tuh kan matian deui. Ih, hayu. Ya kumaha Ayo. Ya Allah jadi nanti. Geus atuh geus ayeuna mah kieu. Geus nu taun kolot ngalah mangga mun kita teh bae nya. Geus kali ngalah geus dibakan ge ngalah nya. Mangga di situ teh bae mangga. Duh dasar nasibnya jauh-jauh ka dieu ngilari duda ayeuna tos kenging. Akhirna ku batur deui jadi bae pikiran teh teu pararuguh. Geus ayeuna mah rek nyadarkeun diri bae meureun geus lain jodohna kitu meureunnya wios merek tenang-tenang bae engke ngilariin nu sanes sugan me aya anu sanes gitu keresa ka abdi gitu da eta mah geuning terus geuning nu anom pisan abdi mah nyangalah atuh daerah da abdi mah teu sepuh geus ayeuna merek ngenenangkeun hate di dieu bae kengil ngan sayangna garatel eueuh nu agaroan paregel eueuh nu mencetan geus tuh pasangan duda nya nyarios nama Ade ieu mah. leres Cocok pisan juga na teh. mohon leresnya dina hatena ge asa sararenang kitu jeung pantes kitu tah sepuh-sepuh ge kayak nu ngora Ini gini gitu, ka urang kan urang geus syukur cingcin. Malah Sulasi datang ka dieu geuning. ieu cenah duda tapi geuning kitu aya nu udag-udag Sanes kitu neng jadi pernah narosan ka pungkurna. Cuman ari sepuhna mah kurang cocok gitu. Tapi adina sareng si batina mah teu cocok gitu. Nya mah sieun aya kitu mah nah ngakuna duda aya pek eta terus aya deui nu udag-udag beureun eta teh istrina atar pisaha itu. Para laur ya aya lalaki aya ngomong. Calon kene ari duda mah reres duda gitu calon kene. Cuman tos narosan teh sepuhna teh kirang cocok. Ari wati mah sareng abi mah cocok gitu. Gitu. Nuhun. Ya Allah, Gusti. Terus kumaha itu karunya itu? Ai kitu terus janji sareng itu ayeuna ka abdi deui. Atuh wayahna nya nanya. Ya Allah. Wayahna ada adina gaduh janji ka dieu Sok mohon. atuh sok abi Mohon, wios. mohon. Abi keur mah kapungkurna linglung ayeuna linglung deui gaduh kabogoh dicandak deui. Sok atuh da itu dikira teh Mohon juga dah, lengoh punten, yo. kitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami Baraya Salembur Pasawahan menyajikan video-video bodoran Sunda di YouTube Baraya Salembur Channel. Jangan lupa ya, tonton, like, subscribe. Baraya Salembur. Oke.